di dapur aya kopi jeung gula terus naheur cai terus kopi sasenok gula sasenok kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing ci kopi aduh panggih euy enak pinter sia mah panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab eta mah kreatif anu leuwih jero sia ku aing aya meri cicing di kolong dicalukan keluar teh mungun ka lagi gideung aya pek teh ngaheujeun biji we anu buleud hejo naon cing nog anjing cika pagi euy nya tauhidna jero jelema lain kumaha eta teuing bacakeun teh tauhid cenah tina komik nyokotna cing Aisyah aya benak sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning heuh coklat tah mah bodas terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik anjir setum leutik sagede pepentul korek ieu korek api beleguk bodas oh gedenya jadi nu ku aing mah setum mah gede atuh teh mah ieu mah leutik gehu gede kene nyiru ngagedean deui atuh sia teh oh leutik ieu mah leutik bus sia mah Sukro gede kene wah jero euy ilmuna euy naon atuh taluk remeh nyelap dina kapal paingan ngabalesat atuh ka dieu sia tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh paingan lieur aing lain akidah teh mah goblok ngaheureyan aing teh mah alah geus penten eta sepuh uang bagus aya teh da wala nyebut uang bagus teh nya kadunungan atau bagus-bagus gitu mah da apa mah jelek kira ku ari kakak sopo harane he ngaran kaula teh Pandu ngaran manusia uted Pandu wong ngendi mu kaula teh saking Astina aya eta saking naon saking kubutuh aing mah heeh da jawaban ge hayang aing teh kitu bener euy bener saking gua pagawean saking Astina Arab nangendi saiki kaula teh rek ka Mandura milu sayembara bener ya syukur ya lah cenah di Mandura teh seueun saya gusi atuh ngiringane sayembara cicing sia apa sampean lamun ngaliwat ka ieu tempat dina harti geus milik kaula nya da ulah cik aing oge begal eta tukang resah make dalih agama teh dipake kedok bener Kang ieu teh nyeun kaonaran tah ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang teh bener heeh nurunkeun wibawa agama urang teh kieu pasrahkeun harta kakayaan nu dibawa dibikeun nuhun teh dibikeun dina harti sampean balik ngaranna kan naon pot ku abdi ararat teu abi leungeun ieu tos heubeut teu neunggelan jelema nya linu saminggu teu gelut teh bener akang mah sok karikeun awak teh
ngagos aing pajar ke linu saminggu tegelut aduh leuh lamun pikasieun mah da sia mah lain pikasieun pikasieun aduh tapi serius teh anu simpati ka sia da aing mah geuleuh hayang utah aing mana posya teh oh gitu nu geuleuh mah da nu ngewa mah gitu nu ngewa mah gitu nya nu kudu wibawa lain muni kawas anu pinuh wibawa we bener pas pinuh kukomana we awas ya ku aing dinu poek di siwit ya ngancam nepi ka teh sieun gitu awas ya dinu caang ge ditoel ku aing toel aing teh mah dak bareuh awas ya dicai di kosokan lain meni asa pang benerna geuning barunya buta ngaranna ge buta hate buta pikir jelema kitu mah dek dipasrahkeun apa mah Raja Punggawa ya sampean ngayakeun ngan ancaman model gitu Pandu moal ngejat satu yang beas ancur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab sampean anu sok ngaganggu kana katengteman masyarakat mun itu jiga ambeknya ngomongna teh dunungan aing bareta we aya dititah tunggu pare jeung aing kumaha kan ieu hayam hayam teh lain lumpat kalah ngising dek ngalawan sampean ngakula ya apa kon wani marang aku ora wani teh ningapakulanang koe lanang aji mula ditegakkan di jaya suram rata jaya merata modar sampean ayo singkilkeun baju lengan kenca jeung katuh sawios Gusti ku abdi aya tuh baturna teh waku sia aya hei kadieu sia musyrik kafir asa moal ka akang berteh sitara salat goblok aing mah di PPAK kawas nyaksian hirup aing urang nyaksian sama poe ayo aling pot doana bejakeun ka bapa maneh nganga wilujeng sawios atuh ku abdi urang apan loba kada cing ati-ati sing waspada we jaga ti tukang besi anu ngadaon ngabongohan ka kaula siap naon sia ngajawe ka aing kunyuk kabikeun wae lah dagor ku abdi nyingkah goblok permios atuh los goblok ngabongohan ka aing sawios urang sing harepan ku abdi mundur maneh dek naon sia naon dek neungeul kapangi aing mah leret sebentar bangsat maledog ai budak maledog na mana sia teh mah pas cacak tara ditinggali tekeun kunyuk da aing maledog sia aing mah beurit